Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'il sholihin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu adana kafarati wa qulihin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu bitamasyuki syariati sholihin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wa hlul qalbi. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa ahrijna min dhulumati wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang sami-sami syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Urang teras-terasan digelontoran nikmat wa Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat anu tidak agungna ya nikmat iman sinan Islam oge nikmat ihsan. Mugi alhamdulillah nikmat kain pitulung tiasa ngahadiran kana majelis taklim. Mugi alhamdulillah berbagai kenikmatan anu wa in ta'udu nikmatullahi la tuhzuha. Lamun segurang rek ngitung kareta kanikmatannya di moal kahitung ngan diantarana nu karasa jeung nu kainget kurang dibere cager jeung umur panjang ge geus alhamdulillah. Nya teu saeutik nu umurna panjang tapi teu dibere cager. Napas masih kene aya tapi leungeun jeung suku masih teu bisa gerak. Alhamdulillah urang batur mah soca masih kene aya tapi teu tiasa ninggal. Urang mah bisa ningali. Begitu ge cukup nya teu kudu urang hayang boga apa bisa hayang boga apa fortuna jeung sejabat. Ku dibere ngadenge kene ge ceuli geus alhamdulillah. Syukuran berbagai kenikmatan oke alhamdulillah namanya orang tiasa bersuka ke ahli kubur anu mana marang kena kacida bisa ngarep-ngarep karena besukan ti urang ya. Salamina ngarep-ngarep hayang dibesuk hayang dikirim. Kunaon dikirim teh cenah mangkasep nah kudu dibere buras atawa goreng sangkep contoh sanes tapi kudu ya, khusus nanti menjadi anak nah menjadi dulu nah titatakan jadi muslimin muslimah. Bahkan kan Rasul dengan jurgen tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisurbati ma'id fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah fa illam ta'lamu syai'an min kitabillah fa'mu bil maghfirah wa rahmah fa'wat wa andakum bil ijabah. Nu pihak persenana pek anjeun kudu sarodakoh an anfusikum pikeun diri-diri anjeun kabeh wa an mautakum jeung pikeun ka jami-jami anu tos parupus di antara keluarga anjeun kabeh. Rek indung rek bapa rek ibu laki nu sedaya. Kunaon sodakona walau bisurbati ma'in sok sanajan sargot cai. Pailam takdiru lamun teu mampu urang nyerakokeun sargot cai. Tapi ayat ini kitabillah ku bacaan tina sebahagian ayat suci Al-Qur'an. Nya eta Qur'an teu bisa da buku baheula teu pernah diajar. Pailam ta'lamu sayyan kitabillah mun anjeun teu bisa sakalima-kalima tina kitab Allah tina Al-Qur'an. Fad'u bil maghfirah nu'akeun ku pangampura Allahumma rahamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atau sebatas tahlil anu tadi dipimpin sunat Imam Karom ya.
Bakal doa Anda kumpul ijabah, maka mesti yakin setiap doa anjeun anu dikirimkeun ka ahli kubur eta diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lamun urang teu mampu mere cai sarekuat, teu mampu ngaca Quran sanajan saya minimal ngadoakeun ka ahli kubur ku jalan di antarasna tahlil hadiah. Kanteungan lamun urang tara daek pisan nuan kadang kala buat di imam tak bisa ya. Berarti lubang mana ada kubur kecil bisa karena bersuka itu sangat kanten kalau kurang mampu sodako lebih dicai sargot bahkan segelas ya. Bahkan kadaharan ya. Kadaharan dahar kurang kadaharan orang sodako atas nama hayang dugi ke ahli kubur tekul diisolkan ya di anak menepi ya. Setiap kehadiran anak pasti nepi kami jadi indung jeung bapak indung bapak alun bapak mati aduh jadi indung jeung bapak setiap kegorengan ini gitu kene nepi kita hati-hati bisa kurang digawe goreng teh sing emut indung bapak urang pengen ngali jeung yakin nepi kegorengan urang. Bahkan kagorengan jelma anu ngabunuh sekalipun setiap tetesan darah anu dibunuh nepi eta dosana kasih Kobil. Sabab anu pertama ngabunuh teh si Kobil, putra kangge Nabi Adam alaihis ngabunuh Habil. Dan sebenarnya jelma salah dunia anu ngabunuh setiap jelma anu ngabunuh dosana nepi kasih Kobil. Maka kurang oge setiap kahalusan urang nepi anu jadi ibu dia bapaknya. Dengan sodako ongkoh, bacaan Al-Quran ongkoh, sholawat ongkoh, jeung saja bahasa jalanan ngabong-ngabong yakin dugi kan janten ibu sareng. Ya alhamdulillah kudaek orang hadir kana majelis tadi setiap bacaan urang misil ganjana dugi kamar tengah mudah-mudahan anjeun aya di alam barjah saupami teh masih kena aya dosa anu ngajanten anjeunna disiksa masih diangkat eta siksaan Allah Subhanahu wa taala saupami teh ahli bahagia sing ditambi-tambi kebahagiaan wasilah musibah doa di sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam mulia salamin alaihi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa para ulama para sahabat para tabi'in dan tabi'in moga kasadayana nuturut ajaran Nabi jemaah rahimakumullah berlahan ayeuna sakadati urang teh lebet kana stasiun saum teh lebaran sore ya lebaran di wae lebaran lebet kana stasiun Rojak geus Rojak teh rewah 78 hari geus rewah puasa wae rasa teh kamari nya da we sekarang lagi di wae 78 hari dulu 78 hari Masya Allah mereka awas bunga saking bunga saking nikmat berarti alhamdulillah ya alhamdulillah masa kalimatan bisa hingga ke awas kurang hirup di alhamdulillah tahun stres ya stres asup Masya Allah saya asup kalau ya kan aneh nanti bojo masih kan hiji dasar kita lihat saking nikmat dekasa kabayang kene kehidupan orang masa keleuting kabayang kene orang masa-masa di mana ternyata ayeuna urang begitu geus tereh nepi kana waktu azan masyaallah ngan sing kade saur Kanjeng Rasul di balik seueurna kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka anjeun lain teu mungkin bakal terselubung di antara musuh. Sabab inna li ni'amillahi ta'ala ahdaan. Ketahuilah kanyahokeun ku anjeun saestuna di balik kenikmatan-kenikmatan anu dipaparinkeun ku Allah ahdaan eta teh terselubung di antara anak bakal boba musuh. Para sahabat cuma harus kaget. Kumaha itu ya Rasulullah? Kila man ya Rasulullah sana musuhna.
Sokan Rasul alladzina yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Yakni lamun anjeun saat menang kabungan, di saat anjeun menang milik rezeki, di saat anjeun keur tajir, alladzina yahsuduna nasa lain teu mungkin di saat anjeun loba nu mikanyaah, loba nu mikadeureun, loba nu mikaresep bakal aya di balik eta teh jalma-jalma anu hasud ka anjeun. Alam atau pandit walataran anjeun loba kapanan kaunggulan kautamaan paparing ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya ya, kadang-kadang memang geus jadi lumrah di saat jelema tarung tatangga urang di salah sahijina menang kabungan, menang miliki anu gede, kadang-kadang teu saeutikkeun anu hasud. Ah pantes we, meureun we. Kadang-kadang kuat. Kadang-kadang aya ya terus. Lain teh di antara aya jalan seperti itu, hati-hati atau bisi urang ngabogaan pikiran seperti itu kudu waspada bahwa eta teh salah satu penyakit anu disebut hasud. Sedangkan hasud teh cik saperti ulama ummahatul khotoya, biangna kasalahan jeung biangna dosa. Ya. Ummahatul khotoya ari biangna dosa teh salah satu ayat itu. Al hasadu kahiji hasud, wal hirsu kadua rakus, wal kibru katilna takabur atau nabi sombong. Ya. Hiji hasud, kedua rakus, katilu sombong. Eta teh biangna dosa. Ya. Naon pangabiangna dosa? Takabur dicontohna ku iblis lanatullah alaihi. Ya. Iblis dibarang sujud karena Nabi Adam alaihissalam sujud penghormatan tina wahyu. Wal hirsu kaduna rakus dicontoh ku Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Wa Allah taala dipeparing kalimat cicing di surga walataran hayang ngadahar kana salah siji buah anu terlarang di antara disebut buah holdi belaan pokok kana larangan saking kurang nu akhirna anjeunna wayahna kedah pindah di surga jadi ke alam dunia. Sekarang kan tahun ini ada sampai ke anak incu lagi mencapai untuk wakapupus Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sampai ke anak incu buyutna tapi ke arba'in alpan 40.000 incu buyut ke karek pupus. Maka kurang memakai budak-budak Kanjeng Nabi Adam geus lami dah hidup dalam dunia. Terus di sah nyontohan kana takabur jeung sombong di antawisna al-kibru teh anu kahiji hasudnya. Nu hasud di antawisna dicontohan ku Qabil teh di saat ngabunuh ka Habil. Lain termakan ku hasud. Sedangkan hasud bahaya. Saurkan di Rasul ilam analil hasad samanu apatin. Kanyaokeun ku anjeun saestuna tina hasud eta aya 8 balahi. 8 bencana. Lamun anjeun ngabogaan penyakit hasud pasti diantarana bakal aya 8 bencana tiba ka diri anjeun. Al-ula ifsadu ta'at kahiji bencana bahaya tina akibat penyakit hasud teh bakal ngaruksak kana ganjaran taat urang anu geus pernah dipigawe. Sakabeh amalia urang anu alus boh ganjaran tina sedekah, boh ganjaran tina puasa, boh ganjaran tina ibadah jeung sejeuna lamun urang ngabogaan penyakit hasud bakal ludes kabeh. Naon penyakit itu? Saur Kanjeng Rasul iyyakum wal hasad fa innal hasada yaqulul hasanati kama taquluna al-khata wal asba wal usba. Kudu sarieun aranjeun kabeh ku penyakit hasud, fa innal hasada maka sanyana penyakit hasud yaqulul hasanah bakal ngadahar kana kaalusan kama taquluna al-khata tebeda saperti ngadahar seuneu kana suhu anu garing wal usba jeung jukuk anu gararing. Ngareag kabeh beak ku penyakit hasud. Na'udzubillah min dzalik. Kahiji penyakit hasud ngarusak kana ganjaran taat. Nu kadua al-ibdau ila fi'lil ma'asi bakal bertambah-tambah perbuatan maksiat urang.
Idal hasadu layahnu anil kibah wal kadibu wal walasbi wasama tati ada. Sanyana tina hasute tesumu ya. Lamun jelema kabukaan penyakit hasud pastinya jalma bakal buka penyakit mupat kibah. Ngomongkeun batur bakal daek rajin ngagogoreng wal kadib jeung teu saeutik bakal ngomongna loba bohong. Walas biwasama tati ada jeung terkadang wani nyarekan ngajejelek ka batur. Lamun eta jelema ngabogaan penyakit hasud. Hati-hati ya. Ngan terkadang urang sok poekeun panemun da urang mah rumasa kabobodo teh nyo kasamaran tinggal. Terkadang buat sekilas meta jelema teh alus, nu akhirna timbul urang boga rasa resep ka eta jelema, bahkan di antara saat eta jelema salah, walantaran rasa resep tadina salah lagi tinggi karesep. Ya. Jadi kadang-kadang itu pandangan urang mah ka jelema seperti itu. Lamun urang geus boga rasa ngewa ka eta jelema, tong boro dina salahna dina bener lagi izin. Tapi sebaliknya lamun urang boga rasa resep ka eta jelema, tong boro dina bohongna, tong boro dina benerna, dina bohongna ge resep. Eta diantawis bahaya urang, ya. Maka usahakeun diri urang pribadi baheula jauhan tina sifat hasud. Lamun dina hati urang boga rasa iri dengki, di saat batur menang milik diri dina hati urang boga rasa eta. Tah hati-hati. Awas ya hati ku aing sing-singna. Diri urang kita laku batur aman ku batur. Rasdi wasali satu nukatiluna balahi nisbat kerja anu ngabogaan penyakit hasud hirman syafaat bakal terhalang tina menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sababna saur Kangjeng Rasul laisa minni du hasadin wala du namimatin wala du kahanatin wala anaminhu. Lain di golongan kami jelema anu ngabogaan penyakit hasud wala du namimatin jeung jelema anu ngabogaan penyakit ngadu-ngadu wala du kahanatin jeung jelema anu bisa praktik dukun wala anaminhu. Kami lain di golongan eta jelema teu diaku umatku Kanjeng Nabi rek di mana menang syafaat urang teu diaku. Padahal penyakitna teu kira eta teh ukur hasud. Jeung urang mah bahaya kana stroke daripada hasud. Padahal saur Kanjeng Rasul mending kana stroke daripada hasud. Urang mah sieun kana ku stroke. Nah, terus di nukatiluna anu kaopatna warabiatul dukhulunnar. Jalma anu ngabogaan penyakit hasud yakin bakal gebruskeun ka neraka jahanam. An Ibnu Umar wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum annahu qala alaihi wasallam sitatun yadkhulunnar qabla hisabi bisitatin. Genep golongan bakal masuk ke neraka sampai dihisab. Ya. Jadi tanpa dihisab heula langsung ngagebrus ke neraka jahanam. Mana anu genep golongan teh al-umar mobil jur kahiji pemimpin yang khianat dolim terhadap rakyat ya loba ngadodol loba ngabohong yang sarakeun rakyat ngabodohkeun rakyat nyingsieunan rakyat nutihnya ka rakyat wal arbil bil asobiyati nu kaduana orang Arab atau orang bangsa urang anu identik atarapi nu panatik kana turunan mentang-mentang ieu aing turunan Mena, menang mentang ya aing turunan ningrat, mentang-mentang ya aing turunan RT. RT aya teh. Mentang-mentang ya aing jelema gedean. Ada bapak aing beunghai. Da mung urang dereketan jeung jelema miskin. Nauzubillah. Teh bakal ngagebrus kana neraka jahanam tanpa dihisab. Wadah hakinu bil kibri. Berarti nukatiluna penjajah teh jelema negara anu nyerang ka hiji kampung halayan angkara murka. Nama contoh seperti Israel ya. Wa tujaru bil hiyanati jeung pedagang anu hianat. Jungkutkeun kana kaaiban daganganna. Dibejakeun dagangan halus
Wa anu mustaqim bil jahri jeung di jelema anu bakal ngageblus langsung kana neraka tanpa dihisab teh ahli kampung anu bodoh dina agama lah baik kana duit pinter usahana pinter ya ngan anak ilmu agama bodoh balik mung belajar mung mingguan ya mung ngadengkeun ilmu bodoh katotol loyo. Terus wal ulama bil hasad nu terakhir nu bakal asup kana neraka jahanam tanpa dihisab teh ulama orang yang ngerti kana agama tapi boga penyakit ulama oge nu boga penyakit hasud menganggap dus kana neraka pomo urang ilmu boga amal butut penyakit iri dengki teu payahan belikan ya naudzubillah kata kusian terus di penyakit bahaya nu kalima ya dina akibat urang ngabogaan penyakit hasud teh al irdau ila idroril ghair bakal ngamadaratkeun ka jelema sakulilingna ngamadaratkeun ka batur walidha umira amarallahu ta'ala bil isti'adati min syarril hasadi kama arana bil isti'adati min syarri syaitonir rajim. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala maretahkeun ka urang supaya minta nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala tina kagorengan sifat hasud anu sok teras-terasan dibaca ku urang boh dina tahlil, boh dina salat, boh dina maca Quran, nyata dina surat kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah abdi nyalindung ka Gusti tina kagorengan jelema anu ngabogaan penyakit hasud. Nama adalah kesabatur jelema hasud. Non ngabogaan batur terkadang wani nyelakakeun batur bahkan malam-malam tanah kuburan anu laku di aur-aur ka warung batur cenah tinggalan naon teh ngalang jadi gunung kamu kita urang tanah urang nyaeur ka rumah hasud supaya bangkrut cenah gitu bangkrut emang ku tanah kuburan itu bangkrut naon lamun urang duit modal menang ieu dagangan can laku nu lagi geus datang bangkrut pasti modal urang nyeun duit dina bang emo ya bati can boga kami mau datang lagi atau modal dikikeun sedangkan sore geus kadahar ku urang mah nu akhirna hutang seunat dagangan geus be ya alhamdulillah ulah kajian teh urang mah loba duit daripada nyen nu kitu ayo loba duit mah ulah teh jauhan jangan beribadah pernah aja tuh datang bang emang ayah kamu mina mana masya jadi tadi pergi atas jangan aku pergi di atas masih sih macam dari beda mungkin kan cara lagi tidak alih kalau kita mau orang yang 1 juta diberi 1 juta bari pulang dengan oke 1 juta dengan awal itu gitu pak jadi biasa mu kayak gitu kawan niat gua asup terus deui tadi ka sabaraha kalina wasadisatu nu kagenapna at-ta'atu wal hamu min ghairi qaidatin bal ma'a wijri wa ma'siyatin. Jalma anu ngabogaan penyakit hasud bakal dibere balahi ku Allah Subhanahu wa taala kasusah anu teu aya paedahna. Salilana kusut beungeut teh ngarut jiga kulit kayut. Ada juga penyakit hasud. Wasabi'atu nu katujuhna umyul qalbi bakal lolong hate. Kemudian kita jalan membuka penyakit hasud, umyul qalbi bakal dilolongkeun hatena ku Allah, hatta yakadala yubhimu hukman ahkamillahi ta'ala disaegakeun teu narima kana sebahagian hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadenge kiai ngaji ya. Ngadenge ajengan dakwah ya. Aya nu pepatahan ya. Eta teh geus paeh hate nya. Ngajar geuning hirup keneh anu ngeureut bangke hirup. Ya kan aja model gitu.
Alhamdulillah. Bahkan di antaranya la takun hasidan takun sanyal fahmi. Jalma anu ngabogaan sifat hasud mah moal paham diberi ilmu naon oge. Moal lekeun ngarti. Kudu kumaha tuh ngartina? Tahu mah. Beureuh ke kareng bentak gitu. Dia omongan mah batur mah nyaa ngajak sote. Ya, diajakan apa? Jeung jelema nu hasud kurang boga sifat hasud karituna bakal tiba kana penyakit doli wani nganiaya kabat kabatu wani ngagorengkeun batu wani ngajejeleh batur wani ngabokong ku alataran hayang ngahinakeun batur eta teh jelema boga penyakit hasud kapungkur pungkur aya ajengan eta ajengan teh sae akhlakna sabar soleh Amalia bahkan ku raja oge sok sering dipanggil ka istana disuhunkeun nasihat nanti ajengan teh sampai ka pulau mati katanya padahal tepi di tempat istana bela teh ku pengawal terus coba namun raja keraya kabingung dipanggil ada ajengan minta nasihat kali-kali di dekat istana eta aya ajengan nih jika tak ajengan aing padahal deket di rumah namanya aing cerek padahal aing jelema masalahkeun anu bakal lulusan anu bakal wah geus tehar aing nah kata raja make ngobrolan ka kiai eta kiai teh gaul padahal teh eta teh kiai nahas ya kiai oge sami terluput dina penyakit hasud geus sadar dari kana penyakit salah maka antara ingat kita rasa alih karena cileu batur mah jelas cileu sorangan mah teu tinggali lahirna saking kesel eta kiai nu deukeut kana istana teh apa pasti dipanggil ku raja pasti bere amplop sangkaana padahal karena ada raja oge disebutkeun nasihat apa-apa dengan nuhunkeun ngumpul ka eta aja kadang kuwi sama tara dipasihan ngan sangkaan jeung maksud mah pasti umal dipanggil diberi gede kata raja. Itulah goreng sangka hasud. Akhirnya timbul sifat hasud. Ka ka eta raja jeung eta kieu deukeut ka istana ke raja naon mah kerja sok dipanggil wae salirah. Padahal kita jalan kita dari rumah teh diarah. Jelema eueuh kaboga bahkan dilakukan wanangan-wanangan kaca tapi kurang raja sok dipanggil jika raja nyata kalau butuh nasihat nah lamun kaulah geus ngupi karena nasihat teh kiai hate kaulah teh jadi tadi na gelisah teh jadi regret bahkan tadi teh bisa sare jadi tibra sare lamun geus ngadengi karena nasihat eta kiai sanes raja sabernama eta kiai teh lamun teh sok nyarios ka abdi bahwa raja teh mau sumur aku mati tuh geraknya itu aja buktikan saupa menuju nyari tes caketan nyari wasan kalira dia bakal ngabalir anjing atau depan bakal bener nih artikel bohong cetak bohong makin gak hasilnya lagi bohong sumpah lagi wan cetak pun lalu gak buat lalu pajak gak bohong padahal itu bohong saking ku hasud supaya ulah dionang wae eta aja kaisar. Nu akhirna pas eta kiai suatu saat dionang digorengan ku eta aja. Ya, mobil lah. Pas waktu galian disuguhan dah. Yang geuleuh bedak sama parasi jemput deui. Aduh, betul Hasem. Tuh ngani berdahar. Beres dahar langsung pamit jeung puteun abdi dipanggil ku raja. Nya mah abdi pulang terantas menahar keuteuy teu sempat nyikat pulang ngobrol jeung raja. Ku raja di deketan hayang ngabuktikeun omongan eta kiai teh deukeut. Begitu deketan teh sieun ka ameun bau peuteuy. Eta kiai teh bari beungpeun. Kunaon paham nyariosna. Cek raja bener omongan eta kiai. Ieu jelema ka aing yang kabuk sumut sampai ka wani nuju kasut. Padahal sieun ka ameun beut. Akhirnya antara parah eta raja nyoret nulis surat, surat teh kalau jadi ka algo jeung wae algo
tong ditanya di langsung paehan kemana sabab geus kualinya hina kayu berarti lah bus ku amplop. Nah punten ajengan pamasikeun ieu ka algojo pokona yang perang peres kaluar dicanang eta surat disangka ku eta ajengan anu deukeut mah kita mawa surat eta mungkin duit mungkin piduiteun mana cenah ajengan eta menawi cerita titipan surat ya di raja kamu sah kamu ka algojo oke baik abdi biar sudah pasikeun dicana ku eta ajengan duh macam terus biasa tanggung jawab udah abdi caket sareng diaderkeun ku eta ajengan asup ya. Begitu nepi ka eta algojo, dibuka ku algojo teu angkat parah langsung jadi sabet. Eta beureum zaman hasud teh ya. Akibat hasud hayang nyilakakeun batur nu akhirna cilaka ku lampah sorangan. Memang serasa gitu. Jalma nu boga panyakit hasud di antara hayang ngabangkrutkeun batur usaha orang maju belaan nyangan dukun gitu kan dia. Kadang-kala manehanna kan empatna ngajungkal. Nah sebabna duit kan loba dipake mereang dukun kayak itu tadi loba duit seueur tadi can ongkosna can rokokna modalna kan rupiah terus da panggeulna bae pasti kan ya ada orang jauhan lamun teh dina hate urang anu nasib patah geus berapa tadi 7 kadalapanna al hidman wal hidlan pala yakfaru bi muradihi wa yamsulu ala adubihi. Nomor kadalapana jalma anu boga panyakit hasud bakal kahalang dina migawe kaalisan jeung kadangkala terjerumus kabawa ku jelema anu dihasud urang bahkan terjerumus bakal milu ka musuh nu dianggap musuh kumanehan. Geus hirupna sabalikna jalma anu dihasudan bakal lebih maju kahirupan. Boh dina bidang agama, boh dina bidang usaha, boh dina bidang pamarentahan ya. Kadang-kala tersatik dina pamerintahan mah nu ayeuna keur gencar teh silih gorengkeun, silih sujudkeun, silih jongkokkeun. Yang penting aya bisa maju teu beda arahna seperti bangkong anu mentas dina empang. Belaan dicakur batu nu penting aya modal bisa mentas. Aya lagi seperti itu padu teh batu dibui nu penting aya bisa mencapai jabatan anu tinggi. Teteh tina penyakit hasud. Nah, terilah begitu nepi kana puncak anu dicapai kumanehanana langsung diporogot tina korupsi. Kakare ke sabaraha poe urang ngajabat jadi jenderal, jadi kasus. Kakare ke sabaraha poe urang jadi bupati, kasus deui wae. Tarina akibat dina urang boga penyakit hasud. Naon lain dan mudah-mudahan wasilah sering kehadiran dia sing dihaksa ku Allah Subhanahu wa taala lamun teh dina hate urang ngagonan sifat hasud ieu sing dibersihkeun nya sing dijauhkeun sabab tina penyakit hasud ieu bakal terhalang doa moal diijabah doana jelema anu ngagonan sifat hasud nya salila ungku-ungkuan urang tengah tinggi moal diijabah ku Allah salagi dina hate urang ngagonan sifat hasud. Mudah-mudahan sih kayak gitu Allah kesalahan sifat hasud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan ya rabbina wa masjidah. Ya rabbana lakal Rabbi alina ladzi yanfa'una wa biqina wa bagi alana wa qurratan lana tawassala bi tawassala amin. Antal subhana wa ta'ala wa antal subhana wa ta'ala ya rabbi bi jami'i nasalluka ya Allah ya Allah ya Allah wa tuyashir jami'a umurana wa ta'ala hawaijana min hawaiji wa matika ya amin walhamdulillah